Ai nasib yatim piatu ku kieu-kieu teuing. Geus 2 poe can anu mere dahar. Beuteung geus peurih pisan peurih. Gusti, kudu ka mana neangan dahar ieu? Nah, kebeneran aya imana Bu RT. Mampir sugan weh mere dahar. Bu RT na aya teh nya. Kembali da judes oge ngaena masuk bager Aya teh nya Bu RT na. Sugan we karunyaeun teh abdi. Nasib meuni kieu-kieu teuing. Pernah boga pengalaman kawin 12 kali. Terakhir ka orang Arab. Ini hese ngalengkah oge. Nasiban teh ampun Gusti. Ayeuna lapar kudu ngadaran jukut. Aya eueuh sih Bu RT na. Nasiban teh aya paribahasa. Gak ada rotan, jukut pun jadi. Kahayang teh nu boga imah teh kaluar trojol we mau sangu jeung daging hayam. Imas, kenal maneh ngadaharan jukut? Abdi teh nuju kalaparan Bu RT. Tos 2 poe ieu ngamamana jukut. Sugan Bu RT di dapur aya sesesaan. Wios lah kejo garing oge. Abdi mah seneng. Karunya teh nasib sia Imas. Ayo kadi jeung Ibu Milo ayo. Asik. Ayo buru. Sigana aya meureun seutik mah. Nah, ayo buru kadi. Sia tong naik ka dieu. Hareup kadi tuh. Ayo. Ka mana Bu RT? Kadi tuh ayo. Kadi tuh jalan hareup. Ka dieu. Heeh. Bener sia teh Imas teu dahar 2 poe. Bener, heueuh Bu RT. Geus malahan 2 poe ieu teh Imas teh mamna teh jukut wae. Wah, Milo jeung aing. Ya, ayo. Dasar miskin. Bu RT, bari ka mana ieu teh? Heh, Imas, di tukangan jukut saeutik. Tah di dieu jukut loba, sok dahar ku sia. Heh, Imas, kalau ngahulang, tah jukut loba, gara dahar ku sia. Ngeuteung-teuingeun Bu RT. Sugan teh erek ngemawa ka restoran. Nya imah wayahna weh ngandar jukut deui wae lah. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah Robbal baroya. Nu hareup merada amis jukutna, bejelna tukang. Astagfirullah. Tah kitu Imas, sia teh kudu loba istighfar. Robbal baroya. Astagfirullah. Kerupuk-kerupuk acan muragna. Robbal baroya. Kumaha nasib anak urang si Acong? Mau nyebut papa. Ih, papa meni romantis. Kunaon kitu mah si Acong? Ya, Pa. Si Acong teh geus jembutan. Bener ku can kawin keneh wae. Mungkin si Acong can boga pilihan anu tepat mah. Erakeun ku tetangga atuh, Pa. Erakun kunaon? Aing geus waktuna mah pasti minta kawin mah. Ari Papa, deuleu atuh umur geus ngaleuwihan ti umur urang. Mama, piraku umur anak erek ngalihan umur kolotna. Paribasa eta mah, Pa. Kumaha lamun dijodohkeun? Dijodohkeun jeung saha mah? Uga tuh, Pa, Mama oge bingung. Teu kudu bingung mah. Kege aya jodohna si Acong ge. Heueuh puguh teu payu-payu. Heh, Imas. Kadi heula, teu maka balik. Geus beres ya ngedar jukutna. Aya naon Ibu RT? Geus beres maneh ngedahar jukutna. Tah.
Meni harong napa bujal teh. Atos Ibu RT. Mangga atuh abdi permios heula. Kala-kala tah makan teh lah. Diuk di dia. Aya naon deui Ibu RT? Imas, mana geus kawin can? Ari kawin mah atos Bu RT, abdi tos 12 kali kawin. Terakhir kamari sareng orang Arab. Meni hese ngalengka oge tah sareng orang Arab mah. Da ngaganjel wae. Pah, kumaha ieu? Daripada erakeun urang kawinkeun wae. Imas, daeng teh mana kawin jeung anak ibu? Kawin? Kawin sareng Acong Perong teh ya, Bu? Heuh, anak aing. Duka perong duka naon kasebutna. Si daeng teh ka anak aing. Duh, aing mah keur masowak boga pengalaman ke orang Arab. Ayeuna rek jeung Acong Perong. Ngadenge beja mah si Acong Perong teh boboga anak segede orok. Nasib. Malah ngahulang Imas. Jang, Acong, keluar. Aya naon, Bu? Ku ibu rek dikenalkeun awewe tah. Imas, sebelum 7 hari mana kudu kawin jeung si Acong. Naon, Bu? Ujang rek dikawin di kos kieu, kayak heulaana. Ujang geus bawa ka Bogoh, bakal bawa ka dikenalkeun ka ibu. Teu bisa. Sabar, Bu. Sebelum 7 hari, si Imas kudu kawin jeung maneh. Bung, teu bisa. Cicing. Jang, Acong, rek ka mana? Ka dieu heula. Bung, pokona mah Ujang mah, rek mangkat. Pak, kumaha ieu budak teh? Kumaha ibu lah. Imas, pokona maneh dikawinkeun ku ibu. Enggeus, ayeuna mah balik heula ka ditu. Kayak penting balik deui ka dieu nya. Mohon Bu, nyentos Mas permisi heula nya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, ari akang teh serius teh si Kak Dewi. Ih jawab atuh lah icing wae ih. Kang, jawab atuh. Naon atuh, Neng? Kang, kunaon eureun? Neng, salaresna Kang aya masalah. Masalah naon? Tos saya maning turun heula. Masalah penting pisan. Maknya turun di dieu, Yes, Kang. tong loba omong. Ayeuna Neng dibutuh nungguan di jembatan ka Akang kadinya. Kang, piraku di dieu. Geus cing tungguan lah segitu. Sieun di dieu mah. Leper lu cing. Kang, sebenarnya aya naon sih? Jadi kieu Neng. Sebenarnya Akang tarik dijodohkeun jeung si Imas. Hah? Dijodohkeun. Terus neng kumaha, Kang? Kela. Jadi kieu Neng. Akang boga ide. Kumaha carana lamun si Imas urang dieuweuhkeun. Dieuweuhkeun kumaha maksudna? Akang erek kita jelema supaya si Imas bener teh. Terus kumaha, Kang? Intinya makin Neng, Akang bungjing si Imas, Akang lebih memilih ke Neng. Jadi kumaha carana sebelum 7 hari pernikahan ieu gagal. Duh, Kang, neng mah sieun. Terus engke pami aya polisi atau segala macam kumaha? Geus eta urusan Akang. Pokoknya lamun ene naon Akang tanggung jawab. Ayeuna mah urang pulang. Yuk. Dari Iya. orangnya pegawaian ya, cuma marangkatnya. Oke lah. Kayak gede dia bos orang nggak dia. Oke? Oke, siap, Bos. Bos. Naon bos? Rong, Hei, urang boga masalah Rong. jalan naon bos? Urang sebelum 7 hari erek dikawinkeun jeung si Imas. Si Mas mana? Imas orang Bojongsari. Oh, Bojong Burik. Mana nya umeureun si Imas? Apal bos? Tah eta. Jadi kumaha carana kira-kira orang gagal kawin jeung si Imas.
Oh, kumaha orang gitu si Mas. Terserah ente mah. Tugas pakai ente. Oh, oke siap bos. Jeung pasukannya. Bayaran kumaha ya bos? Geus gampang eta mah. Oh, oke bos. Siap deh bos. Siap, siap, siap. Siap siap. Siap, siap, bos. Kira bos. Ayeuna Oh, si Mas keur 5 urang erek ngalewat ka dieu. Beresan heuh. siap. Siap deh kawan. Siap, siap, bos. Oke. Jadi bayaran kumaha bos? Gampang bayaran mah. Selesai kayaknya. Oke, siap, bos. Siap boy. Duh, parawe kieu menikeu mana sepi pisan deh. Itu loba nu baru udah keur nongkrong. Aduh, mana naon meureun ah. Bismillah weh. Iya mas. Kemana mas? Kemana? Sieun sia dihareup mah. Jajabkeun kurang ya. Akhir. Kekelak juri bisa. Bade uwi aa. Wios lah sorangan ge Imas mah wani ludeung. Mak, liwat ya. Jatuh, rumah tuh. Kumaha mak? Hujan ya. Hujan wae. Hujan lah. Istri paman dia euy. Bos, beres ya. Kerja kalian bagus. Bayaran tuh bos. Tenang, soal eta mah ribut we bayaran, pegawaian can beres. Lain tenang bos, udah kudu Minggir. Rong, kumaha kondisina? teuing bos, aing ngagebukna kaliwan teuing euy, ting hirup ting pae. Geus kitu. Kumaha keun ieu bos? Geus kitu makat. Mak, mak. Awas ulah po bayaran aing tah. Siap. Mantap kayak si Imas ya.